Baru Wilujeng Wayak kieu Kang Edul Karamatwangi Garut Barat. Kalau saat beten ayeuna teh urang tinggalan kebun cabe terasan kamari gitunya. Buru oge wah. Oh, sebenarnya moro oke. Ayolah. Siap. Berburu naon ieu? Berburu cabe. Mau? Cabe cengek. Kita paitan pemirsa. Ayo, let's go pemirsa. Langsung aja lah. Ya ngomong-ngomong ieu tanggal cabena nu sae teh, Wak? Ieu saat tanggal cabe Kebun saha? Kebun tapi dikelolana ku bumdes sareng palurah. siap. Mau kitu Mang Ded. Iya laras, jadi istilahnya biasa nanti oke. Oh, sebetulnya sekarang Oke lah, Mang Ded. Hari ieu teh tanggal naon ieu? strawberry. Coba lihat dulu stroberinya. Strawberry. Aduh. Oh ieu teh bibit stroberi kumaha? Terus Kang ieu di agro wisata Tepas Papanayan aya rencana kapayun. Jadi petik sendiri Oh, geus buahan ini mah. biasa. Biasa lebat ieu mah. Kalau bata kedah dikunci kalau Oh, itu dikuncinya. Mohon. Sementara sih namanya ngabibitkeun heula itu. Ieu teh nu juga ngabibitkeun heula nya. Wah. Berarti ayeuna urang ka kebun cabe weh. Kebun cabe. Kayak mun aya kuncina urang ka jero Mang. Nah, ini sobat biji kopi apa ini tuh Pak? Kopi Yellow ya. Yellow Bourbon. Yellow Bourbon namanya. Naon bedana jeung nu biasa? Kalau yang biasa mah Aya Wak, kopi buhun, kopi aya buhun, aya Yellow kopi Bourbon cenah. naon kalau kuno baheula teh sigara Buhun. bintang tuh buhunnya. Naon kopi buhun jeung kopi yellow? Yellow mah enak di kayak dina diseduhna. Ciri khas Ciri khasna Papanayan. teh, ciri khas Papanayan Oh, gitu. rasana Yellow kumaha? Bourbon koneng. Oneng. Siap, Mang. Oke yuk, sekarang kan kita sedang misinya mau berburu Cabe. cabai cengek Siap. alias cabai ino sobat. Oke, Wal. Yang bisa kalau Yang bergoyang. kalau sari itu jadi obat di cabena ge. Ya, alhamdulillah tuh. Tanya. Ayo. Tujuh obat ya. Tujuh obat. Kita rasa menuju Bapak lagi proses pengobatan ya. Penyemprotan. Sareng bapak saya teh. Ditanya aja langsung. Sareng bapak saya. Hah? Sareng bapak saha? Padarwan. Padarwan. Pari nyemprot kieu teh. Jadwalna sabaraha poe saha kali gitu. Ya, sama cuaca. Oh, kumaha cuaca? Kumaha teh cuaca teh? Ada cuaca agak mendung. Seberapa? Ya, antara 2 sampai 3 hari kosongnya. Oh, berarti 2-3 hari sekali Kosong. gitu. Nah, Oh, kalau cuaca bagus. Antara kosongnya 4 hari. bisa seminggu bisa ya. Bisa seminggu. Tujuannya disemprot kangen naon ya? Ya buat membasmi hama. Sama. Jadi hasilnya bisa melimpah banyak. Iya. Oh, pakai Biar sehat. biar sehatnya. Lihat bisa ditunjukin ke Nah, itu racikannya naon itu, Pak? Ya racikannya biasa. Dagonil yang gitu. Oh, obat-obat yang di toko lah gitu biasa. Toko. bisa langsung dilihat untuk penyemprotan itu. Tuh, subur semua. Lumayan subur, Pak. Dicek Bang. Dicek. Ayo kita ke bawah lah. Pak. Ya, oke. Ya, ayo. Thank you. Ayo masuk. Wow, banyak sekali bro. Ini cabenya bro. Subur, sobat. Lihat bro, ini cabenya bro. Subur. Wah. Wow. Coba. Wah, di ala, Wak. Alah tuh. Alah, Keur nyamal? Keur nyamal lah. Yang Indomie. Jeung Indomie Aduh, enak sekali. segar. Kudu jeung aya lalaban atuh, bro. Iya, sama lalaban jeung komo ditambah asin buntung mah we, madep Sama bos. liwatnya. Iya.
pemirsa, cabena orang Keramat Wangi dijamin Cerah. cerah lah pokoknya mah. Cerah. Lozat teuing batuknya lain karonanya. Punten Bapak nyobian di mah. Iya lur, cabena orang Garut, bereuna kacida, dijamin istimewa. Iya kange ngarenos cengek, pilih hoyong jeung Indomie, hoyong jeung lalaban, biasa. Kantun amangan ka dieu, Kemana? ka Tepas Papandayan. Papandayan. Aya naon wae cenah wa di Tepas Papandayan teh lah. Inti Oh, sarina pola. mah ieu Kang, Di Bejar Baskeun wa. bade aya warung kopi, pilih bapak-bapak, dulur-dulur hoyong ngopi. Aya engke tempat lokasina kangge ngopi. Biru hoyong ngaliwat cenah hoyong ngarenos cengek ngadadak gitu. Tiasa. Insyaallah tiasa. Kami nginep tiasa teh cenah wa. Kami nginep bare camping mangga, bade sistem barak siap. Siap. Tenda atas ayahnya. Ini tos diseogikeun siap. Wah, ieu wa aduh Masya Allah, ieu wa cabena wa aduh. Oh. Iya lur. Kita nu kita cabe lur. Kada lur. Kita telain strawberry. Cengek nu kita ngaran teh cabe Inoa. Lur.